bangkong dan lain sebagainya. Tunggu akibatnya. Kula masuk boga dongeng kieu bae. Ketika Irak erek dibanjirkeun, malaikat geus siap bengawan furat karena dibuka banjir. Jam genep bakal dibanjirkeun ku malaikat. Turun malaikat rahmat. Aya naon ieu? Banjirkeun. Emang kunaon? Di negeri Irak 400 jelema nu zinah malam ieu. Oh. Cek malaikat wajar lamun deuk dibanjirkeun. Tapi kula boga data. Data naon teh? 900 jelema nu penting taqarrub ka Gusti Allah. Wali-wali Allah 900. Lamun Bajung 400 jeung 400 banjirkeun. Tetapi ieu mah kan leuwihan keneh anu taqarrub ka Gusti Allah. Malam tadi 400 nu zina, 900 anu zikir ka Gusti Allah dengan penuh keikhlasan. Nu huluna bisa ditenden di hadapan suku. Ulah jadi dibanjirkeun. Ulah jadi bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti Allah bener. Ulah jadi langsung keran ditutup di saat Masya Allah penegar negara, penegar dunia, penegar bumi, ahli-ahli zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Samarukna kumaha ulah ngecek ka kiai, ulah ngahidakeun ka kiai. Awas sebab hareureupna jelema teh ku kiai lain model kiai nu tadi. Kiai nu huluna bisa ditenden di hadapan suku. Anu eueuhna naon, eueuh kepentingan naon. Masya Allah. Nah, iyalah keistimewaan ahli-ahli Allah. Masya Allah karim. Nu mantap kecintaan makhluk, kecintaan manusia, kecintaan hamba dari berbagai kelas, mulai ti cacah ka menak ka ahli-ahli Allah mah tetep dedeuhnya ah jeung naon kitu ngaranna cinta. Itu bisa dipohokeun di kolbuna sebab naon? Aya sinar anu nembus kana kolbu nu hese diomongkeun. Etalah virus. Lamun virus penyakit tadi bahaya, tapi lamun virus anu mengandung sinar, ya Allah, gambaranana bakal nembus ka dieu. Tek ulah ku bahasana, ulah ku ngajina, kakara kapanggihna bae ge pohara. Momo bari jeung sasalama. Kuali mah teu meunang sasalama. Virus ngus sasalaman teh make ieu bae. Ya. Ya Allah. Iya. Lamun pemerintah ayeuna peduli, alhamdulillah. Walaupun unsur politisna kukulah henteu kudu dicaritakeun, gede. Tetapi kepedulian pemerintah, alhamdulillah. Disemprot ya kabeh tanda peduli supaya makhluk rakyat aman nyaman. Presiden geus kanjurkeun peduli berarti alhamdulillah. Bahkan seluruh masyarakat tidak usah keluyuran, tidak usah keluar, cukup belajar di dalam rumah saja. Tinggalin zaman. Kiai mah geus tiba heula dulur, udah sok ka jalan-jalan haram. Di imah bae cicing, ngolah awewe mah ulah ka masjid. Cukup bae di imah ge salat teh kudu di hareup, teu kudu di tengah imah, di kamar lagi mun aya leuwih jero deui kamarna. Geus tiba heula kami mah ngabahas kos kitu, kakara kuari bupati ngabahas, tinggalin. Eleh ku kami sebenarnya mah. Ya Allah, madak aya nu model kos kieu. Aya hikmah berarti di balik corona aya hikmah. Manusia tedek di ka Allah keun ku Gusti Allah ku Allah dengan cara Allah. Hikmahna ulah ka mana geus bae urang penting mandi wudu make baju nu putih asup kamar uzlah ngaranna bawa HP.